al-kais jelema pinter korenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangka belah ditu ka alam barzakh jeung selanjutna dimimitian ku urang sebagai santri janusara kolak mah mayoritas kercaita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah loba tapi sakola diangkat jadi wali ge aya polisi ge polisi anu tadi jadi polisi diangkat jadi wali aya nikahkeun teh modelna jadi wali mujmir geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ulah leutik hate lantaran urang mah lain berpatokan ka pujangga-pujangga barat pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam korenganan nu pinter mah inna aqyasal kais Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa lamun jelema anu kuang bloon ialah al-khian jelema anu khian urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang jadi anak mengkhianati urang sebagai anak anu jadi bapak urang jadi santri mengkhianati diri urang kana jadi guru urang jadi rakyat mengkhianati tetapi timbangan anak tetap timbangan syara lain sakhianat khianatna mentak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai sebabnya itu make aturan timbangan syara dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangawasan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba'ah akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi mangkat naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang kumaha coba lempangna kumaha coba salatna kumaha coba adab-adabanna eta nu kudu dikopi teh sing hade namun nyaritakeun tentang murid ka guru, guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i selama 40 tahun terus-terusan bahkan anakna ngaran Abdullah Naros abah aya apa sih eta ngadoakeun bae ka Syafi'i guru abah kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng kanyawan teu maot mah kumaha abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok berebeja ya Allah ya Rabbi nyarambung batur mentak pula dianggap bahwa guru urang teu maot lamun urang nganggap guru urang maot urang mal aya adab tetapi lamun urang nganggap guru urang teu maot pinuh ku adab terus bae hadiah terus bae kiriman hanya Allah nu maha uningan mantap jelema nu luhur ilmuna nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna terus-terusan macakeun Fatihah terus-terusan macakeun zikir teu kudu dibeja-beja ka batur hanya dirina lah jeung Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi nu jelas jadikeunlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi yakni ciptakeun takwa di diri urang hiceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot cara guru-guru urang anu jelas guru-guru urang geus pasti jasa lantaran tingali dina akhlak-akhlakna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kira-kira pinter teh deui baik di dalam negeri di luar negeri kapinteran teh sangat menonjol terbukti di dalam pengelolaan nu aya di Indonesia bae heula ulah di luar negeri geus teu kajaga ku urang kapinteran dibandingkeun jeung urang nyantri asal leuk kapinteran batur
aju sekolah nage pan di Australia, di Amerika, di Jerman. Kamari aing bebe jadi duaan di sekolah ke Jerman. Aya di nu bebeja urang Bandung nu hiji ka kanan deuk ka Amerika, nu hiji ka Jerman. Batur mah sarakola teh. Geus pugu Kamis Roma loba jasa. Sia. Kamis di jero. Apa loba? Ambalaya geus pokola nu ka Mekah, nu ka Madinah, nu ka Yaman. Balikna palieter. Dibandingkeun jeung urang anu sapopoe teh ngan sakadar ngaji teh sakadaya urang. Guru nongkrong aya urang daek ngaji. Aya urang teu matu guru-guru urang-urang. Nyayongkeun guru los tabehan ku sia nongkrong. Urang geus kitu ngaji. Ieu mah karena sakukula gitu maksudna mah. Ente mah leuwih ti kula. Urang mah kitu. Teka caritakeun urang mah pinter teh deui. Batur mah ketika baralik sakola di luar negeri. Di organisasi NU, nu di organisasi Muhammadiyah, nu di organisasi HTI, nu di Khuruj Ikhwanul Muslimin, jeung berbagai organisasi-organisasi nu ansluk di partai, di Golkar, PDI, PKB dan lain sebagainya. Wajar pinter wajar. Meujeuhna di negara di naon ge pinter. Ja urang mah teu satuju lamun si jadi bupati. Teh saya tiga-tiga acan demo aing mah teu heula. Teu satuju. Acak-acakan negara aing atuh. Si jadi bupati oh brengsek. Maksudnya bodoh. Itu paling Masya Allah meujeuhna. Tinggal urang bae bengong di bidang perpolitikan nu pinter teh lain saeutik. Berderet ayeuna teh anu neuk hayang jadi presiden, berderet anu ayeuna hayang jadi menteri teu kabaragian, berderet nu ayeuna hayang jadi gubernur, komo nu hayang jadi DPR mah meujeuhna antri harayang jadi nu kararikeun kusuma pinter. Tetapi lamun urang make koeda Kangjeng Nabi nu kararitu teh horenganan bodoh. Jaca Kangjeng Nabi mah nu pinter mah lain kitu. Nu pinter mah al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jelema pinter mah jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna. Tidaekeun dibawa ku hawana nafsu teh. Tidaekeun dibawa sakaba-kaba. Tunduk nafsu teh, nundukkeun hawa nafsu jeung beramal jangsa geusna paeh eta pinter. Mentek pas cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inna aqyasal qais sayyidina jelema nu pang pinter-pinterna tinu pinter mah at-taqwa jelema nu takwa. Jadi horeng boga ukuran jeung boga timbangan pinter teh. Henteu sakadar pinter duniawi. Ku Kangjeng Nabi teh ditimbang make timbangan syariat. Lamun aya jelema pinter tapi henteu make timbangan syariat, nu kos kitu jelema odob. Odob. Bodoh. Meunang jadi presiden tapi teu pake timbangan syariat, pinter teh cak nafsuna
masyarakat halayak rame nyaritakeun pinter, tapi Kangjeng Nabi lamun nyana ngajujurung nafsuna presiden tinggal presiden odob tuh presiden, menteri tinggal menteri, boleh jana jadi gubernur, boleh jana jadi bupati, boleh jana jadi DPR, tapi teu make timbangan syariat odob bodoh. Lamun bodoh ajiz ngaranna, ajiz lain aziz, ajiz jelema anu bodoh nu lemah man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna lillah, jelema nu nuturkeun hawa nafsu, sanggeus nuturkeun hawa nafsu nyana bersandar ngarep-ngarep ka sorga ka Allah, tolong teh goblok. Jelema jadi presiden teu akur jeung syariat haju hayang ka sorga odob. Jelema jadi menteri aju yana korupsi, korupsi teh tanda nutur-nutur hawa nafsu aju ngarep-ngarep ka sorga bolong. Jelema aing nuduhkeun ka dieu bolong lain ka menteri, jadi dua dimensi ya. Bodoh eta nu kitu teh. Boleh jadi bupati, boleh jadi DPR, teu make timbangan syariat. Cak Kangjeng Nabi ieu Pak bodoh. Jana bima la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Kangjeng, ucapan Gusti. Berarti jelema jadi bupati teu make timbangan syariat, make hawa nafsu, daek korupsi, maling jeung sajabana, eta teh geus kitu cak Allah bodoh. Geus saya kos kan itu. Negara urang teh dipimpin ku arodo. Barodo. Satungtung nutur-nutur hawa nafsu. Ari nu pinter mah nundukkeun hawa nafsuna jadi naon bae wa amila lima ba'dal maut, beramal jang kaditu kaseberang jang paranti engke urang kaditu ka mana kaseberang ka maneh ka Lampung ka mana odob bejer aing nyebut odob ge. Odob. Gitulah maksudnya supaya sadar, oh kos kitu korek. Atulah pun diparingin kuno barorodo, urang nutur-nutur nu bodoh, kiai nutur-nutur nu bodoh, atuh sarua odob. Nu bantak ayeuna ku kucuprakan kiai hayu jeung DPR kiai odob. Manya kiai nutur-nutur nu bodoh nya nama keur ngumbar nafsuna. Atuh tayar bantak geus gade. Kudu boga timbangan jeung ukuran syariat. Sebab urang bakal kaditu, ka mana kaditu? Itulah urang di malam ieu teh mengenang 100 hari da guru urang anu ku urang kabayang wajahna, kabayang piawaina, kabayang sobarna, geus jelas kana mah teu pernah nuturkeun hawa nafsu. Kemudian manehana nama ngamalkeun jang kaditu ka alam nu itu. Teu mamri jang sabaraha bae waktu salat teu mamri kaya eueuh nu ngaji wayah magahan bae wa amila lima ba'dal maut. Tah eta garak jelema pinter kos kitu. Malam ieu urang ngaratus beunang jelema-jelema pinter. Khususnya almarhum al-maghfurah 100 poena kabelah dituna guru simkuring guru urang sadayana
belah dituna atuh guruna deui masya Allah etalah jelema-jelema palalinter inna aqyasal qais at-taqwa pang jujur natinu jujur pang pinter natinu pinter takwa. Nah ya santri teh pang pinterna di dunia pang pinterna aya nyaho teh dianggap ku nagara teh pajar lain jelema urang mah pajar monyet teh dianggap jelema ku jaga bejen teuy aing mah malaikat nu nganggap ka urang sia mah dianggap pinterna teh ku juri urang mah ku Gusti Allah kenyataanna hadis tadi nganggap ke orang monyetnya pajar lain jelema pajar jelema orang pedalaman Sumatera lah naon lah emang ngai bentuknya mah jarore ieu sebenarnya mantak aja tempat dilalaku ge eta bentuk jarore emang nu pinter mah kitu pinter mah ieu make jas make can dibandingkeun nu liar make can hei, lain deui, ieu mah teh karung. Pagpinter nama jelema nu takwa ka Gusti Allah, eta mah cekelan ku urang, hese-hese teuing. Masya Allah kan. Contoh-contoh jelema nu palalinter tahun 80 Allah ngalahirkeun hiji manusia lalu terkenang terus sampai ayeuna bahkan sampai yaumul kiamah terbukti jaga bakal di akhirat sosok manusia nu ngaranna Nu'man bin Thawban ialah Imam Abu Hanifah lahir di Kufah singkuring waktu ka Baghdad ziarah ka makam ulah milu kan sok aju hayang pipilueun Masya Allah tahun 80 Hijriah lahir seorang manusia ngaranna Imam Abu Hanifah begitu lahir ketingali kecerdasanana kepinteranana istimewana pohar urang lamun ngobrolkeun Imam Abu Hanifah di kalangan ustad kiai santri geus teu aneh sebab ku urang ge osok ditaklidan ketika darurat di Kufah mah lain darurat ge ditaklidan di Mekah sebagian mazhab Imam Abu Hanifah luar biasa kiai kaluar biasa anana emang kumaha tesapira talar hadisna 1 juta hadis tah kakara ulu kidur jaya maka karakina malah malu biniat eta ge sabara panggung eta deui tambahnya nyirham eta gitu ikhlas dan ngangan berkah Imam Abu Hanifah kira-kira talar hadisnya 1 jutaan Masya Allah lamun nyaritakeun Imam Abu Hanifah pohar tidak jihad ilmu setelah talar hadis tuluy anjeunna ngaijtihad soal fikih Masya Allah jadilah rujukan saat eta eueuh manusia nu dipake anutan-anutan hiji sadunya saat Imam Abu Hanifah satu ketika Imam Abu Hanifah tidak ngadahar daging padahal kahobina ngadahar daging embe orang Timur Tengah kan hobi ngadahar daging embe iya hobi ngan Allah itu hobi total hobi ayo mah teri deui jeung memang bener terinya kuluhum main kuluhum mah ini sorangan wae aturan
Imam Abu Hanifah teh daek dahar daging padahal umurna saat eta kakarak ge 13 tahun. Daek dahar daging sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan sampailah setahun. Aya anu pangangguran naros. Ai maneh teh kapan hobi ngadahar daging? Mohon. Kok sapi teh daek dahar? Asalan geus bulan-bulan teu ngadahar daging kunaon? Cek Imam Abu Hanifah di lembur teh aya anu leungit embe. Berarti aya pamalingan embe. Geus kulantaran aya pamalingan embe, meureun embe dijual. Namun embe dijual, dagingnya kan dijual kula anti ngadahar daging hasil maling. Geus kula ayeuna umit teu moal ngadahar bisi daging nu didahar ku kula teh daging eta. Satahun ngadahar daging. Atuh pada ieu mah terus bae. Geus jaho ge ieu nang maling, heuh daging mah daging bae itu. Geus bae terus leg-leg bae. Satu ketika aya kiriman di pemerintah daging, kemudian dipasak. Sanggeus dipasak Imam Abu Hanifah teu apaleun bahwa eta daging di pemerintah. Kemudian nyana dahar. Ku Gusti Allah ditegur, begitu ngadahar sacomot 2 comot ka 3 comot, lek Abu Hanifah langsung seueul. Ketika seueul keluar utah. Geus kautahkeun langsung kieu bae lahan bae. Danya ieu daging teh ti mana? Begitu ditanya horenganan, ieu anu masakna bebeja daging kiriman ti pamarentah. Masya Allah, istighfarna poe eta 1000. Imam Abu Hanifah apa dia mah proposa di bere BHS ku bupati teh marah sarua jeung si eta diame ndek kumaha lamun kahengan Imam Abu Hanifah sakitu hebatna bejeuna lantaran kawarwanana masya Allah iyalah disebut al-kayyis mandana nafsahu nundukeun hawa nafsuna wa amilan lima badal maut sieun ke dihareupeun Allah. Lamun ke didahar ieu daging kumaha lamun daging hasil menang maling. Kumaha lamun didahar ieu daging ternyata daging pemerintah eta teh pemerintah baheula. Geus teu kacaritakeun pemerintah ieu. Kapan di Cisokang mah ngabaris ka pendopo. Ngabaris. Kasihan. Ialah kais bersinar ilmu kuwaro masya Allah dari ye sosok Imam Abu Hanifah teka caritakeun di awalna panjang dicaritakeun ieu mah dicaritakeun warona pohara Imam Abu Hanifah tapi tetep aya lalagaan Imam Abu Hanifah aya lalagaan kabeh ahli Allah masuk lalagaan ditaros Imam Abu Hanifah Syekh lamun urang ki'i kemudian di lapangan ngaharepna ka mana tuh cek Imam Abu Hanifah geus malu batu ulah ngaharepan Baitullah kartos kumaha lamun aya pipinding bahasa dia hahalang bodoh pipiling mete ya bahasa Garut Bandung pinding garana mun aya hahalang mah kamana lagi menang tetep utama nama ulah seperti Imam Abu Hanifah kumaha lamun urang di jero cai urang di jero cai aju urang silem tayeu mun ki di jero cai
tujuh orang kudu di jero cai ngaharepna ka mana lalagaan tetep memang lah ulah pikiran bos gitu mendingan ngaharep ka pakaian bae cekena besi anu mawa eta kan lalagaan kan bari ditinggalkeun ku Mamudi kitu bae ditanyakeun ka aing tah jadi lamun silema diempang dikali geus ulah nyaritakeun ngaharep ka mana deuleu baju bae besi aya anu tekan lalagaan garang geus ngarep ka baju cek baju ka tuh aya lalagaan sarua bae masyaallah etalah sosok Imam Abu Hanifah kaistimewaan deui ketika Imam Abu Hanifah mantas pangaosan mapa di jalan aya jelema embung ka pangi nyipres ka sisi masyaallah aya naon cek Imam Abu Hanifah kok jelema teu daek manggihan apakah aing salah apakah terlalu izin atau memang manehna bendu ka aing dipikiran punya liwat neuleuh aya keur nyelepet gerakan ka dieu ai maneh kunaon ieu mani nyilid nyisi embung kapangi embung pamprok kunaon punten Imam abdi teh pan gaduh hutang oh hutang muhun abdi gaduh hutang pan urusan dagang pan Imam Abu Hanifah mah dagang pakaian ta ieu kulantaran abdi can bisa mayar sabaraha duiteun kara lah saeutik mun duit urang sekitar 7 juta sekitar 7 juta oh jadi maneh ku gara-gara boga hutang can mayar haji izin bung ka pangit dengekeun ku maneh bebas teu kudu mayar kudu izin aya pedagang begitu aya ieu pedagang oplo ieu ayo coba tutur ke Imam Abu Hanifah masyaallah kari ceng ulah izin lamun aceng boga hutang haji humbung ka panggih jeung mama atuh engke kumaha urusan ngajina meureun humbung ka panggih haji teu ngaji ku sebab hutang haju kahalangan ngaji ibadah ka Gusti Allah dengekeun ku aceng mulai ayeuna bebas hutang ulah izin teangan pedagang mun balik kitu malah eta kakana kicu aya deui Imam Abu Hanifah teh barang beli ka hiji awewe samping begitu beli sabaraha hargana oh ieu teh cenah 2 dirham cek Imam Abu Hanifah ulah 2 dinar uang emas ulah sakitu tanyakeun heula ka batur kukula mah wani ieu 4 geus cenah 2 bae 4 tanyakeun heula ka batur tanyakeun ka batur ternyata hargana batur waniun 5 dinar tuh cek Imam Abu Hanifah ulah di murah eta kan lamun batur mah nyaho harga 5 dinar kemudian punyana ditawarkeun 2 dinar mun ku si ieu masih ditawar ku si ieu mah masih ditawar dipaling malah Abu Hanifah malah dibejakeun ulah kitu cek Imam Abu Hanifah ulah untung ke didinya ngarumas ieu keistimewaan Imam Abu Hanifah teu pernah ngarugikeun batur boga hutang dibebaskeun balanja ketika terlalu murah kumanehna dibejakeun mu aslina ngangeunakeun ka batur dagang ngeunaheun ka balerea ngaji ngeunaheun ka balerea naon bae ngangeunahkeun nu mantak sinar ilmuna terus ila yaumil qiyamah etalah Imam Abu Hanifah Al-Qais tahun 93 Hijriah lahirlah seorang manusia di Madinah Malik bin Anas Imam Malik begitu lahir luar biasa katingali wajah pipentreunana umur 2 tahun mulai nalal Quran terus di 2 tahun 5 tahun geus rada kataral-talar Quran teh umur 7 tahun geus paseh umur 12 tahun geus menguasai harti-harti jeung rahasia Al-Quran
12 tahun. Si ieu mah lam yakunil 2000 lam yakunil. Duit ya coba ya. Lam yakunil mun teu poho, mun poho balik ka dia 1 juta. Imam Malik Masya Allah karim, umur 16 tahun geus bisa ngahimpun hadi, jadilah muwatta 17 tahun geus jadi mufti di Madinah. ketenaran Imam Malik luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, jumlah nu katalar di luar kepala 1 juta hadis. Lamun ujung anu saja-sajana 1.500.000 hadis. Inilah Imam Malik Muwatta. Ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 pas kematian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Quraisy sama dan Imam Idris bapakna nyabak ke Syria Syam, maka pindahlah ke Gaza. Di Gaza Palestina lahirlah Imam Syafi'i. Menang setahun tidinya dibawa ke Mekah, tumbuh di Mekah Imam Syafi'i. Saenggeusna Imam Syafi'i gede 7 tahun talar Quran dengan fasih, umur 8, 9, 10 tahun hayang masantren ke Imam Malik ke Madinah. Imam Malik geus ngadenge bahwa bakal boga murid ngaran Syafi'i. Geus kabaca ku Imam Malik aing bakal boga murid wali. Geus ngomong Imam Malik na di Madinah, moal kebel deui bakal datang murid aing wali. Ai urang mah lain. Moal kebel deui garong datang ka dieu. Tah aya wali di mana. Deres lagi dek gaji garong-garong ge. Masya Allah eta Imam Malik kacerdasan, kacaangan hati bisa nempo pimuridin nu bakal datang. Ya Allah ya Rabbi, murid gakmul urang. Taha makna nyarita ka Imam Syafi'i aya maneh rek berangkat mengaji ka ditu, geura siapkeun atuh naon nu deuk diaji. Cik Imam Syafi'i mah kula ka Madinah deuk ngaji kitab Muwatta, sebab guru kula di Madinah Imam Malik ngajarkeun hadis Muwatta. Jumlah hadisna 9.000 hadis nu terangkum dina eta kitab Muwatta, maka abdi deuk ngalah 9 poe Muwatta di Mekah katalar. 9 eta si otak kumaha? Urang mah hilap ziatun menang dibaca 5 wajah bae. Asal keluar bae ti guru jadi 7 abjad. Larki geus 5 ge teteng 7 deui. Masya Allah eta otak war. Nalar Muwatta 9.000 hadis cuman 9 poe. Allah karim. Tanya kumaha mana Syafi'i insyaallah mah naon udah diaji Muwatta mah kitabna aya geus aya di otak mah iraha malen nalar 9 poe abdi nalar kitab Muwatta insyaallah kaliwat cek mana boga anak aing mantap ya ku saya umur 10 tahun 7 tahun talar Quran anu fasih 10 tahun talar Muwatta. Begitu berangkat ke Madinah, Imam Syafi'i datang ke Madinah, geus dipapag ku Imam Malik, dibejakeun ka murid nu lain. Murid nu wali teh ieu lain ieu. Salah aing. Atuh kunaon ka dieu? Si kajadian. Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah. Eta otak urang. Ditafakuran ya karim, Masya Allah, luar biasa amat makhluk Allah. Diberi kapinteran teh lain lalaga al-kayyis mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Begitu ditanya ke Imam Malik Syafi'i, di dia diaji kitab naon Muwatta, kitabna aya alhamdulillah. Di mana kitabnya? Saya di DKB. Cek Imam Malik. Geus aya laporan ke malaikat bahwa maneh manusia. Eta ngomong gitu deh. Pak eta mah bu guru teh lain lalagaan. Masya Allah. Kacaritakeun batu terus we diaji teh kembal atuh gaji jadi salah. Beres ngaji, Imam Malik dipersilahkan untuk membuka pengajian-pengajian di mana baik. Umur 12 tahun lamun guruna umur 17 tahun Imam Malik ngajar jadi mufti. Imam Syafi'i umur 12 tahun. Eta otak ya Allah ya Rabbi Al-Qayyis pinter kos gitu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya nu naros Syafi'i ari eta bisa tatalaran jeung hajuh henteu naon kaluar deui eta naon kitu ngaranna ilmu. Kumaha eta bisa kos kitu? Ilmu masa kumaha guru kula Imam Malik, al ilmu ad-din. Ilmu adalah agama. Maksudna kumaha? Lamun jelema endek ngupu agama, lamun jelema endek hayang beragama, tingali di mana neangan ilmuna. Sebab agama eta adalah kumaha ilmuna. Di mana neangan ilmuna, di dinyalah nyana bakal beragama. Mantap ulah salah guru. Lantaran lamun salah teh ieu guru agamana bakal mencong. Lamun urang ngaguru lah ti jelema nu bener bakal beragama nu bener. Ngaguru lah ti nu setengah bener agama bakal setengah bener. Ngaguru ti ilmu nu mikung guruna urang ge bakal mikung. Ieu modal kos kieu hakekok mah leuleung. Teu jelas. Teu jelas ai ngomong marifat. Ai duit pamarentah dileg-leg. Kan ieu mah kadua ti orek koros. Jamun ngarendeng teh cak orang koros tak kakain. Eta Masya Allah Imam Syafi'i dihade mengucapkan ieu guruna al-ilmu ad-din. Ilmu adalah agama. Urang dek hayang luhur agamana kumaha ilmuna jeung di mana nyokot ilmuna. Si hade urang hayang ibadah. Haju urang sekolah bae terus SMA, sekolah kuliah, iraha dek bisa ibadah. Lain jurusan ibadah tamu kos kitu. Lain jurusan ibadah. Dek hayang jadi juri di DPR sekolah, dek hayang jadi kamangmang di PNS sekolah. Tapi lamun dek hayang jadi tukang ibadah sekolah jurusan. Sebab cek Imam Malik al-ilmu ad-din, agamana deuleu ilmu. Tuh urang bae jeung masantren can wau jeung Allah. Kemudian ese wawuhin Allah. Tah ieulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boga murid Imam Hambali tahun 164 lahir. Tokoh-tokoh mazhab nu opat ieulah anu terus datang ka ayeuna mudawan. Imam Ahmad bin Hambal nyana terus masantren, tapi tetap sosok Imam bin Hambal teh resep ngalagaan sarua bae. Ngan patuh jasanya ka Hindu kos Imam Hanafi. Keistimewaan Imam Hanafi teh kumaha? Di antara kapatuhan Imam Hanafi anu punjul langsung diangkat kewalianana ketika indungna nanya ke Imam Hanafi, Hanafi naon mah emak geus he aju tapi emak keluar di geti aju di situ kumaha mah pananyakeun coba ke Kiai Abdurrahman. Oh mangga mak ku kumaha ditanyakeun cicing mah di dieu nanyakeun Imam Hanafi Abdurrahman kula kawakilan ku emak aya naon kita
nanyakeun emak kula geus beres 7 poe kuari aya deui kaluar teh teh geutina aseserian Abdurrahman seseh kunaon sari atuh kunaon nanya ka kula ge pan ilmu teh ente pan kula ge ilmu ti mama kunaon nanya ka kula mah parentah emak tuh masya Allah ieu mah parentah emak lantaran cek emak tanyakeun ka Abdurrahman ih cek Abdurrahman atuh pan kula ge ngaji teh di mama manya mama kudu nanya ka kula ieu mah ti emak geus sakitu bae emak kula ditananya ka ente sanajan ente murid kula lantaran emak ditananya atuh geus bae ieu mah nanya jawab ajeun buku mah indung cek ya banyak guru kula ieu mah parentah emak coba lamun si ieu mak nanya ka ditu teh yo gudang ilmu ya Masya Allah terbalik imam Hanafi terbalik imam murid hayang dijawab ceri Imam Abdurrahman teh ceri tapi Masya Allah tuh kalau mau bisa ngejawab tetap imati imah yang boga jawaban kieu geus kitu mama cek mama kumaha ih aya cek mama tuh gitu-gitu bisa tuh pang ngabejakeun ka emak gitu harus satu gitu manis langsung datang ke mama kumaha napi cek Abdurrahman jajana jawabna gitu leuwih teu kurang tetep baik itu baik Masya Allah mana najakeun Hanafi ieu mah supaya jelas kumaha eta geus pidituna sakitu mah kula geus nanyakeun sakumaha parentah emak ti harita diangkat kawaliana ku Gusti Allah jadi kutub ku tawadu ilmu geus dibikeun ka murid tapi mana kita nanyakeun ka murid daekeun Imam Hanafi mah sakitu sajuta hadis kasalah kita nanya ka murid daek coba sih cadu aing nanya ka murid teh heula aing batul muing di bulu bitis alfiah di kumis jamul jawabnya mah bulu irung naon deui aing kuari seperti karang itu Masya Allah Imam Abu Hanifah ronjat ditaikeun kawalianana ku Gusti Allah ku tawadu daek nanya ieu teh ya lantaran nurut ka induk Al-Qais ditanya kunaon bisa jadi kos gitu sih cek Imam Abu Hanifah ilmu teh ulah dianggap sepele kadang aya di kula di batur kadang aya di batur di kula ku ayeuna sakitu kula menghargai ka perintah emak meureun nu mantak kitu ge lain semata-mata nita asli nama emak teh eta teh kan ti Gusti Allah kos kitulah ahli-ahli Allah nu mantak cek Imam Hanifah lain lalagaan ilmu teh berat mawa ilmu teh ai kaberatanana lain sakadar dibaca lain sakadar disurah tapi berat teh engke di hareupeun Allah bakal ditanya maneh dibere ilmu datang ka mana ku aing ka nyaho maneh geus di ka mana diamalkeunana eta nu kula di pikiran cek Imam Hanifah urang mah pan teu mikiran engke kuari bae sandanganana DRS, doktor, profesor dan lain sebagainya diamalkan mah henteu dibuka kope anak botak sakumaha bol monyet hebat tapi diamalkan mah henteu deuk nanaon anja ini lagi Bapak Abu Hanifah Masya Allah gitulah Imam Ahmad bin Hanbal nurutna kanu jadi guru kemudian Imam bin Hanbal teh ku bener-bener manehanana nalar Al-Quran nalar hadis nalar bahasa-bahasa ti pujangga-pujangga Imam Ahmad bin Hanbal teh datang ke umur 40 tahun tekawin ketika ditanya ke indungna dititah kawin cek Imam Ahmad bin Hanbal nah asana neuleuh awewe teh sarua bae jeung neuleuh tatangkala kan siapa gitu bener teh normal itu normal mah dina harti umur karesep lamun geus inget ka Gusti Allah neuleuh awewe teh ya sapira mah
kos gitulah pan urang mah ngaji ka karak waktu tanah wau geus susuratan waktu tanah wau ya Allah ya Rabbi kok bae da geus gahara rampung biasa ulah-ulah budak marah ieu we angel atuh Masya Allah atuh kan teu pantes kolot kieu boga HP ya Allah ya memes ya HP udang HP lempang HP teman setia engkau adalah HP mudah-mudahan engkau terbawa ke kuburannya HP sebelum aku mati malaikat munkar nakir akan ku HP dulu cek malaikat munkar dibodem cek wae iya jelas baduk belon teh kok tegaragap diri di sekolah masih kan Al-Quran gak dipencet mulu handap mah susu salah mencet banyak kos itulah ialah Al-Qais sosok-sosok manusia pinter anu bisa nundukkan hawa nafsuna tertanda bisa nundukkan hawa nafsuna Quran ditalar hadis ditalar berbagai-bagai ilmu ditalar sanesna ditalar teu pernah kaluar deui Masya Allah kulantaran horeganan al ilmu nurun ilmu teh cahaya cek Imam Syafi'i ketika nyarita ka Imam Waqi nggak jawab wa nurullah la yuhda li 'asy cahaya Allah moal dibikeun ka jelema nu sok main HP moal bisa cahaya tena Imam Syafi'i urang lamun ka Mesir aya makom Imam Syafi'i memehna makom Imam Waqi guruna tuh di Mesir mawatna lamun Imam Ahmad bin Hambal mah di Baghdad Imam Hanafi di Kufah Imam Malik di Madinah ialah sosok-sosok manusia anu pinter nuku urang kuari dijadikeun madhab wajen kuku bahagia mual kaluar tidinya jauh teuing urang lamun numpo ka para madzhabul arba'ah belah dieu bae nuku urang sok disebut-sebut guru-guru urang lamun guru urang di dieu Abah Haji Yusuf Kataji kacipta ku urang katawatuana almarhum al-maghfurah Sami Kiai Haji Rafi'i ilmu teh kaciri itu kaciri teh tawadu tara nyirikeun ilmu sakumaha Imam Malik di papatahan ku guruna sanggeus katalar sejuta hadis hijieun kita muwatta salah satu guruna awewe Ibu Hurmuz diantarana deui guru-guru nu lainna mejeuna ilmu anjeun teh Malik tapi hiji awas ucapkeun ku anjeun la a'rif mun ditanya la a'rif sakitu bae master nate lain dibere baju jubah lain dibere topi anu aya buntutan teh master nate Imam Malik teh dibere awas ucapkeun la arif lu mantap loba bahasa saya tidak tahu ketika ditanya abdi teu terang ketika ditanya abdi teu terang apa ari mah teu nyaho ge ka dieu ku ayo ka dieu ku ayo teu nyaho ge masyaallah ayo ka dieu nya Inggris kolot teu bisa kos kitu acan sotoy ya jawaban ya Allah ya Rabbi gitulah ahli-ahli Allah di antarana Imam Syafi'i deui ketika Imam Syafi'i kedatangan tamu make udeng-udeng make jubah mawa tasbih kocre karena ilmu asli mah teu keluar-luar ke tasbih ayo ayak lagi jauh kan Imam Syafi'i warawati jelema beureun ahli Allah sekieu deui di hari Imam Syafi'i mah Imam Syafi'i kan sila kieu makanya Imam Syafi'i kan gaduh panyawat ambil sila ku ngahormat eta ka aki-aki beusi pinter jasa jeung beusi wali geus pegel suku ditahan ya kieu-kieu mantas wara
jadi Imam Syafi'i ya sajang deui biasa naring sate suku ya sepekal jasa sakira ai praknanya ka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ari qobliyah zuhur sabaraha rakaat berarti bodoh pertanyaan geus lah cek Imam Syafi'i kayak kula ngalonjorkeun subuh heula sakira. Aduh tuh eta kan lalagaan ngaranna kula nu mantak nahan geus sugan teh sia pinter gara-gara bodoh ieu lonjor ke laki nya bodoh berarti tadi aing teh kudu heuras suku. Eta bahasa lalagaanana tetep kiai ahli Allah teh kepalagaana kurang lamun jeung Abah Ucu emang teu lalagaan masyaallah kula mah geus dataga kuari teu kapopoho ahli Allah mah geus pake lalagaan nu kukula sulit takolan deui sebab naon teh mun takoleun. Nah eta Imam Syafi'i teh kos kitu kaharti geus aing geus kolot kitu nanya qobliyah berarti can jero kayak ngalonjorkeun heula cek cek aki-aki bu aing dijawab kulonjoran dulu gitu kan cek bejeun model sia mah eta kan lalagaan berarti ngukur ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahoeun jelema ieu teh lain pangkat wali jawali maka jauhan ku wali deui lain cuman adab yang ketika encan keluar bahasa anak tetap make adab ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui gitulah Imam Syafi'i di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ke Imam Syafi'i maneanana sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate sanajan urang hebat kan gaya hate teh hebat tentu bah hate oh sanajan urang make jubah ai hate teu beres batu beres sanajan urang teu dahar ai hate teu beres batu beres bae urang kaduluna hebat ibadahna ai hate teu beres batu beres bae kumaha hate bae istimewa pokona mah hate cek Imam Syafi'i teh kan urusan zahir mah zahir urusan hati mah hati ceknya beda tuh ari urusan hati mah urusan batin ari urusan fikih mah urusan zahir tuh bisa tetap jaknya kumaha hati jelema mah Syafi'i kuharap Imam Syafi'i ada sederhana lain jawaban cek ini mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i kabeneran peutingna aya undangan ngariung diajak ngariung jalan eta batu manggung kabeneran Imam Syafi'i memakai sendal anu biasa di Timur Tengah teh aya talian ini anak kabeneran sendalna rusak sabelah jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh nyana kikituan aduh Syafi'i kumaha ieu ye tuh kumaha hate bae gula hese jelema mah kumaha hate cakna ieu mah lain hate ini nyeri atuh rasakeun sia batak urusan zahir jawabna kudu zahir ulah ku hate Waduh cek Imam Syafi'i mau bisa dijawab lamun lain kudu dipraktekeun itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala ngajawab ka para muridna ka para penanyana aya nu dijawab langsung ku bahasa aya anu dipraktekeun rasakeun sia leg-leg hate tuh cek anu geus teu kuat teh mah hatena bae bersih cek Imam Syafi'i atuh hate bersih ge ceulih mah rusak dampal kaji asal hate aduh teu kuat cek tuh urusan aurat bisa dijawab ku hati urusan aurat mah aurat bae datang ke mana lantaran kuari aya bahasa kieu loh sanajan di jilbab ga aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres salah jawaban zahir mah zahir atuh hate mah hate oh sanajan kiai ga aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos ge make celana pendek hatena bae bersih atuh lain deui kapten katen kesebelasan tapi tuh pernah seri eleh bae iya jelemana gitu
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nuku urang dicaritakeun jelema-jelema kayis, jelema-jelema nu pinter anu urang teh nuturkeun aranjeunna terlalu jauh ka madzhabul arba'ah, maka guru urang bae ieu urang nuturkeun almarhum al-maghfurlah Abah Haji Rafi'i akhlakna nu hese, ilmu nama gampang urang disadap. Urang nuturkeun almarhum al-maghfurlah Abah Haji Yusuf di dieu ilmu nama gampang dicoret ku urang, tuluy ditulis ku urang, tapi akhlakna nu hese teh. Lamun Imam Malik jaritakeun ngaji teh 20 tahun, anu 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun ngan belajar ilmu. 2 tahun belajar ilmu geus kasadap kabeh, tapi akhlak 18 tahun sakitu hese. Imam Syafi'i nyaritakeun 12 tahun 10 tahun pakai ngaji akhlak teu kapanggih-panggih. Ilmu bababari diaji ditalar, diaji ditalar, tapi ketika ngaji adab jeung akhlak ieulah nu hese. Nu katingali ku kula guru kula di antarana Aang Baden di Picung, hese jasa akhlak eta. Hese ilmu nama bababari atuh. Ngaji pada maghrib Minhajul Abidin, terus buka kitab nyiwak heula, nyiwak rapi silakan a'udzu heula sakumaha maca Quran, bismillah dibaca sajang tita'awun maca bismillah ka maca sabaris ke dilugotan utawi jeung iku dalamna beres kakarak dihartikeun sabar saja eta nu hese adab jeung akhlak. Hudang geus angger we setengah 4 budak di imah terus mawa lampu cempor make jas anu hideung anu geus label teh terus ka mushola kukula sok dituturkeun datang ka ayeuna hese. Neangan sosok nu model kos itu istiqomah di samping guru-guru anu lain ilmu nama babar. Lamun urang nyaritakeun ilmu syamsiyah kudu jubat secara ilmiah babari nu hese teh adab, sedengkeun sinar ilmu lain ku ilmu ku adab. Mun nyaritakeun Imam Syafi'i tentang adab, Imam Malik tentang adab, Imam Hambali Hanafi kabeh tentang adab. Hati-hati dengan adab. Ye guru urang sadayana almarhum Yusuf Abah Haji Yusuf nukuari Abah Haji Rafi'i katingali ilmu teu biasa bae tapi adabna. Teu pernah loba omong, teu pernah codekan, teu pernah nangal, ngajar-ngajar. Haji begitu ngaji ka Cilongok lapora kukula diulah Abah Haji ulah tuh ngaji ka dieu seri beja ngaji di minggu ngobrol ngaji di meja ke ulah ngaji ka dieu Abah Haji batu ya kolot kula bae lah jeung Kinur Jaya gitu tah ngaji teh benang di takolam gitu jeung takolun panjang mah teh jarek ngaji bae aya carita impian geus masalah mantap terus datang ke akhir hayat tadi bejakeun ka sasaha moal kukula ge nyana ngimpi mantap kajub haji ka ditu. Gitulah sosok almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rafi'i, bahkan anakna pernah dibawa ka Cilongok hayang kabeh di dieu ye ngaji ngan hanjakal teu betah oh masalah ngaji mamana ge ngan ieu mah kacaritakeun nyana ku tawaduna jeung teu loba omongna. Mantak ketika nguburkeun aya nu hadir lain lalagaan jeung lain sambarang kula ge ngarasa kataji jeung aneh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah al-kayis jelema pinter orenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangka belah ditu ka
alam barzakh jeung selanjutnya. Dimimitian ku urang sebagai santri janu sarakola mah mayoritas cerita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah loba tapi dina sakola diangkat jadi wali ge aya polisi ge polisi anu tadi ge polisi diangkat jadi wali aya ai nikahkeun teh benerna jadi wali mujmir. Geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ulah leutik hate lantaran urang mah lain berpatokan ka pujangga-pujangga barat, pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koreganan nu pinter mah inna akyasal kais Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa. Lamun jelema anu kuang bloon ialah al-khian, jelema anu khian. Urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang jadi anak nghianati urang sebagai anak anu jadi bapak, urang jadi santri mengkhianati diri urang kana jadi guru, urang jadi rakyat mengkhianati, tetapi timbangan anak tetap timbangan syara lain sakhianat khianatna. Mentak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai sebabnya itu make aturan timbangan syara dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangawasan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi mangkat naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang kumaha coba lempangna kumaha coba salatna kumaha coba adab-adabanana eta nu kudu dikopi teh sing hade namun nyaritakeun tentang murid ka guru, guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i selama 40 tahun terus-terusan bahkan anakna ngaran Abdullah Naros abah aya apa sih eta ngadoakeun bae ka Syafi'i guru abah kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng kanyawan teu maot mah kumaha abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok bebeja ya Allah ya Rabbi nya rampung batur mentak pula dianggap bahwa guru urang teh maot lamun urang nganggap guru urang maot urang malah aya adab tetapi lamun urang nganggap guru urang teu maot pinuh ku adab terus bae hadiah terus bae kiriman hanya Allah nu maha uningan mantap jelema nu luhur ilmuna nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna terus-terusan macakeun Fatihah terus-terusan macakeun zikir teu kudu dibeja-beja ka batur hanya dirina lah jeung Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi nu jelas jadikeunlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi yakni ciptakeun takwa di diri urang iceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot cara guru-guru urang anu jelas guru-guru urang geus pasti jasa lantaran tingali dina akhlak-akhlakna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang doakeun guru-guru urang di dieu Abah Haji Yusuf, Abah Haji Rafai, Abah Haji Rasyam, Abah Haji Abdurrahman, mudah-mudahan sadayana dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere darai ngajina, diberi terbuka hatena, diberi manfaat, dijadikan ahli ibadah ku Gusti Allah di akhirat urang babarengan jeung guru-guru urang jeung bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.